Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka 11 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Cukup lila buhani nyileuk ngumbar lamunan diperem-perem anggar tedaikeun sare gulapak ka ditu gulipak ka dieu nu akhirna korejat buhani hudang tuluy ngojengkang nuju keluar kamar anakna gancang nyokot HP na luhur TV tuluy nelepon dokter Yadi salakina. Kali ayeuna mah sambungan telepon teh nyambung ngan teu diangkat nepi ka pareumna deui. Telepon ayeuna mah nyambung tapi nah teu diangkat-angkatnya ku salaki aing. Buhani nyobaan ngahubungi deui. Memang nyambung telepon mah tapi anu bogana teu ngangkat-ngangkat. Atuh buhani beuki teu ngarti hatena marojengja teu geunah cicing melang ku salakina bisi kumaonan. Jol kapikiran deui omongan Pak Umar tadi nitah manehna sangkan gancang-gancang indit ninggalkeun eta ibu. Krek sabot kitu kadenge aya sora anu datangna ti jero kamar. Atuh buhani kabireung red mahena ngareret kalebah sumber sora ceulina rancung ngadengekeun teu lila krek krek kadenge deui aya sora. Saha? Cek buhani ngagero bari lalaunan ngojengkang nuju ka lawang kamarna. Pak,
Bapak, Pak. Di lawang panto kamar, Bu Hani ngalengok ka jero kamar. Barang ditenjo, Hah? Bapak? Bu Hani kaget. Peda, Dokter Yadi salakina gening aya nyampak di kamar. Harita manehna keur diuk sisi pangsarean bari nukangan ka Bu Hani. Bu Hani kereung, bener-bener ngarasa aneh. Laina basa tadi mah eueuh, tapi ayeuna ujug-ujug aya. Bakat ku hayang meakeun rasa kapanasaran. Kojengkang, harita Bu Hani ngojengkang ngadegetan ka salakina anu keur nukangan. Pak? Pak? Leungeun Bu Hani nyolodor, maksudna rek nepak tak-tak salakina. Tapi jalma anu keur nukangan harita ujug-ujug ngalieup nampeukeun beungeutna anu pikasieun. Bu Hani ngoceak laju ngejat deui ka tukang. Bener-bener was asag murag jajantung. Beungeut eta jalma katampona geuneuk jiga beungeut layon geus samingguan. Kongkolak panona kences eueuh siki panonan. Sirahna rengkah beulah gorowong geus eueuh poloan. Jung. Eta jelema teh nangtung bari nyerengeh ka Bu Hani. Nempo eta jurig ngadeukeutan ka manehna, gentak Bu Hani birat keluar. Tuluy lompat muru ka kamar anakna. Buak! Satengah didobrak, patok kamar dibuka. Neng Halwa anakna anu masih kene ngagoplek sare, gancang dipangku dibawa keluar. Barang keluar ti kamar ari gok. Jurig anu tadina di kamar hareup geus ngabadega hareupeunana. Bu Hani nu mangku Neng Halwa nepi ka ngajengkang bakat kuruas. Siap. Eta jurig ngarawel ngan untung Bu Hani kaburu nyingcet. Gancang maena hudang mangku anakna. Tuluy berebot lumpat ke arah panto hareup bari cocorokan minta tulung. Tulung! 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 Gagang panto gancang dikenyang. Tapi ngadadak. Eta panto ngadadak kunci teu bisa dibuka. Tungtuna Bu Hani gegedoran kana panto bari meus-meus red ka jurig anu keur leumpang ngadeukeutan ka manehna. Beuki lila, beuki deukeut si jurig leumpang ngadeukeutan. Bakat ku soak, Bu Hani nepi ka ngayak-yak beuki pageuh ngarangkul ka Neng Halwa anakna. Atuh Neng Halwa ngulisi kagerwahkeun. Tapi akhirna murangked dina rangkulan indungna. Bu Hani beuki tambah soak deui. Nalika karasa beuheungna aya nu nyagat. Karasa tiis alabatan es. Katambah ngadenge sorang ngagerem peura campur ngahiyak bau bangke. Di puncak rasa kasieun jeung pasrah kanu bakal karandapan. Harita panto ujug-ujug aya nu mukakeun ti luar. Neng Hani. Bu Hani ngareret. Sing horeng di luar geus aya Pak Umar. Pak Umar? Bu Hani gancang ngagabrug tuluy ceurik dina rangkulan Pak Umar. Tenang Neng, tenang. Coba. Cariuskeun. Aya naon ieu sabenerna? Bu Hani masih rawah riwih can leler ka soakna. Ukur tutuduh ka jero imah. Red Pak Umar ngareret kanu dituduhkeun ku Bu Hani. Tapi teu nenjona naon. Jurig nu tadi sing horeng geus eueuh ngejat ninggalkeun eta tempat. Teu aya nanaon geuning Neng. Eueuh sasaha. Bu Hani nyobaan ngareret ka jero. Bener we, jurig nu tadi teh geus eueuh. Tadi mah aya jurig di lebet, Pak. Tadi aya jurig. Sora Bu Hani ngageleter tina akibat kasoak anu can leler. Mohon Bapak ngartos. Ya, urang kalebet heula ayeuna mah. Mending tenang geneula kayaan ayo. Ceuk Pak Umar bari nungtun Bu Hani dibawa asup ka jero deui.
Indung jeung anak harita sinadiuk dina sofa. Sedangkan Pak Umar nyokot cai kana gelas. Cai teh dijampean ku manehna. Geus kitu sina diinum ku Bu Hani jeung Neng Halwa. Sok inum mulai ya caina. Mangga Pak. Saenggeus nginum cai ti Pak Umar, rasa kasoak lalaunan leler. Pok Bu Hani nyaritakeun kajadian anu cik keneh lumangsung. Timiti kadatangan salakinan nepi ka bieu. Tah kitu Pak kajantenana teh. Pungkas Bu Hani. Pan ku bapa ge geus diwartosan. Ganjang Neng sareng murang kali tinggalkeun ieu bumi. Dumeh basa tadi bapa nelepon teh ngimpen awon. Muhun Pak, hapunten. Abdi tadi teu malire kana kasauran Bapak. Keun teu nanaon. Aya untungna bapa maksakeun ka dieu. Coba lamun teu. Jurig nu tadi katinggal ku Neng eta ukur hibar wungkul sabenerna mah. Cilaka lamun Ki Getih nu hadir. Jurig nu sakujur awak panon wungkul. Bapa nyalira tos moal sanggem yang hareupanana. Memangna aya kitu Pak, jurig anu tiasa nyelakakeun ka jalma. Geus saketerang abdi mah asa teu acan aya Pak. Nya puguwe aya mah Nyai. Aya sabaraha jenis jurig anu bisa mayahan jalma secara langsung. Nya di antarana jurig Ki Getih anu sakujur awakna panon wungkul. Aya nu nyebut jurig sapertos kitu teh namina Banaspati atawa Bagaspati. Atanapi mun di urang mah jurig panon atawa jurig cangkudu. Salaresna aya hal naon atuh ieu teh Pak? Abdi mah teu ngartos ku ieu kajantenan. Saumur dumelah nembe ngalaman ayeuna kajadian model kieu. Abdi teu ngartos. Tadi Bapa miwarang abdi kaluar ti bumi. Sareng bieu abdi kadatangan juri. Salaresna aya naon ieu teh Pak? Ditanya kitu Pak Umar ngarahuh bangun seunggah. Bingung rek ti mana ngamitian nyaritana. Sabenerna Bapa teh bingung ieu teh ngajelaskeunana Neng. Sabab ieu urusan teh aya patula patalina sareng Jang Yadi caroge hideep. Maksudna? Bu Hani kerung can ngarti. Maksudna kieu Neng, tapi omatnya satos Bapa ngabejakeun sagala rupana ka hideep. Hideep ulah gaduh sangkian awon ka Bapa. Bubuhan Bapa mah nya pisan ka keluarga hideep teh. Bu Hani leng sakedapan mangahulang heula. Geus kitu unggeuk lalaunan. Kieu Neng, sakumaha anu tos pada terang. Wireh jalan Cisaat. Ayeuna teh nuju usumna menta korban. Ta eta teh alatan sumpahna Ki Begu Rempah. Ki Begu Rempah? Nasaha eta teh Pak? Ari Ki Begu Rempah teh salaku pupuhna hiji kulawarga anu hirupna 500-600 tahun kalarung, anu nyicingan di jalan Cisaat sameme jadi jalan. Kapungkur mah seteu acan aya jalan Cisaat. Didinya teh ngarenggenek 5 suhunan imah sadulur-dulur. Sadayana oge lain jalma bener, tapi jalma salasar eta teh. Pada ngaji ilmu setan, ilmu iblis. Tah sadayana nu aya di dinya 15 urang kalebet Ki Begu Rempah. Ku ayana maranehna cicing di dinya nya sahanteuna bakal nimbulkeun kageruhan ka urang-urang lembur. Nya pang-pang nama pada nolak tina ajaranana da gitu. Laku lampana salasar muja ka iblis. Tapi dinya
Pak Umar ngahulang heula ngumpulkeun ingetan sagarupa anu geus kapanggihna. Rada lilapok Pak Umar nyambung deui carita. Tah ku hal eta urang-urang lembur dipingpin ku saurang demang ngajorag kabadumukan Ki Begu Rempah. Nya singkatna carita, Ki Begu Rempah sakula warga teh diparateni di dinya kene. Ki Begu Rempah nepi ka ditigas tah tiap teras sirahna diurug di dinya, diruang di dinya. Tapi teu sadayana kaperenan, teu sadayana kabinasa. Sabab aya 2 jalmi anu tiasa lolos kabur nyelamatkeun diri. Sedengkeun sabagian ageng anu jumlahna 13 jalmi mah anu maruja ka iblis maraon sadayana oge anu kurduan anu lolos tadi. Tah sameme Ki Begu Rempah paragat nyawa manehna kungsi supata bakal males pati ku ngaganti nyawa 13 urang ti mimiti eta cenah. Jadi setiap 13 tahun jalan cisaat pasti bakal menta wadal 13 urang sakumaha supatana Ki Begu Rempah. Teras ari anu 2 jalmi anu tiasa kabur eta teras ka mana jigna Pak? Tah ari nu 2 jalma eta nya teras nama duka teuing ka mana losna. Ngan anu jelas ti 2 jalma eta satu ajaran atau aliranana tuluy turun tumurun dugi ka kiwari. Jadi yakin tug danget ayeuna ajaran Ki Begu Rempah masih kene aya nu muhitna. Pak Umar nyelang heula neuteup jauh kaluaran. Narawang jauh nembus alam kurun waktu 500 tahun kalaru. Napasna ngaburu katahan dina tikoro. Jelas pisan segala kejadian daratang kana impianana. Kadenge Pak Umar nyambung deui carita. Tah tuluy ti 2 jalma anu ngaloloskeun diri eta nurunkeun katurunan Ki Begu Rempah. Nu kaimplang ku bapa salah sawios jalmina anu ngaran Sudirga. Turunan kadituna pasti ngaranna di awalan Kusu. Tadi Bapak nyarioskeun ya urusan teh aya patula patalina sareng Kang Yadi. Eta kumaha abi kira ngartos Pak? Paroman Buhani katempo beda. Dina impenan bapak tadi sonten sampe telepon kaneng. Setiap turunan Ki Begu Rempah kudu ngahakan tumbal 13 jalma. Tug dugi ka ayeuna turunan ka 13 na. Tapi hapunten ieu sanes bapak nyanyawanan atanapi kumaha. Numutkeun anu ku bapak katarima turunan ka 13 na nya eta Jang Yadi pisan Nyai geulis. Samet dinya Buhani gigideug bangun teu percaya. Sama sekali teu percaya. Asa piraku salakina jadi turunan ka 13 Ki Begu Rempah. Sabab timunggaran wanoh jeung Dokter Yadi tug nepi ka kawinna. Manehna sacan pernah ngadenge riwayat kitu boh ti kolot Dokter Yadi atawa ti dulur-dulurna atawa ti tetangga-tetanggana. Pikeun abdi mah soal eta teh teu percanten Pak. Asa piraku caroge abdi jadi turunan Ki Begu Rempah pupuhuna jalma nu salasar. Padahal saketerang abdi Kang Yadi caroge abdi teh leket kental kana ibadahna Pak. Naon anu dicaritakeun ku Buhani memang teu nyalahan. Sakanyaho manehna salakina eueuh galagat kana lampah sasar. Tara lat tina ibadah jeung deui kaluhurna teh mangrupakeun turunan-turunan jalma balaner da katurunan Tasik salakina teh.
Numbawi maksudna kieu Neng. Caroge Neng mah memang jalmi umumna masih ken ilar. Tapi tina hal anu sejen Jang Yadi teh gaduh dua sisi, gaduh dua kepribadian. Dua sisi, dua kepribadian. Maksudna kumaha eta teh Pak Umar? Dina diri Jang Yadi saleresna aya dua jiwa. Leuwih jentrena atanapi leuwih jelas nama Jang Yadi teh gaduh dua kajiwaan. Anu mana dua jiwa eta teh saling gantian. Gaduh dua nyawa maksudna Pak atanapi kumaha? Sanes dua nyawa. Dan nyawa nama hiji, tapi karakterna gaduh dua sisi kajiwaan. Cek istilah psikolog mah Jang Yadi teh gaduh kepribadian ganda, gaduh dua sifat, dua karakter. Nu hiji kepribadian si Ujang anu asli, anu bener lempeng. Sedangkan kepribadian anu hiji deui mah salaku turunan Ki Begu Rempah anu sasar. Tetep abdi mah kirang percanten Pak. Da asa teu mungkin atuh Pak. Caroge abdi gaduh kepribadian anu sapertos ku Bapa disaurkeun bieu. Dati awit abdi wanoh sareng Kang Yadi tug dugi kadangat ayeuna. Abdi teu acan mendakan aya dua sisi anu beda ti Kang Yadi caroge abdi Pak. Bu Hani keukeuh dina pamadagana. Sanajan hate mimiti sabil antara percaya jeung henteu kana ucapan Pak Umar. Tapi gancang dipikeun jauh-jauh bakating kumbung narima kanyataan. Panti saanggalna oge Bapa tos ngawanti-wanti, tos ngemutan omat Neng ulah gaduh sangkian awon ka Bapa sateu acan sagalana di gua. Abdi teu percanten dumeh Kang Yadi teu aya galagat gaduh kepribadian ganda Pak. Sanes berarti abdi gaduh sangkian awon ka Bapa. Nya ari ku saliwat mah moal katingali. Ku secara lahir mah Jang Yadi teh henteu nembongkeun kana hal eta. Tapi secara batin kadangkala pribadi si Ujang teh sok beda. Nalika pribadi nu asli biasa wae sakumaha nu katinggal ku Neng. Tapi pamitos keluar kepribadian anu hijina deui eta tos di luar kontrol na Jang Yadi nyalira. Anjeunna moal emutkeun kana tos dilakukeunana. Bapa masih emut. Nalika Jang Yadi sumping ka Bapa siang-siang. Anjeunna nyaurkeun di tepungan jurig cenah di kebon teh. Nya tidinya anjeunna ilang kasadaran. Tapi kanyataanana Jang Yadi sumping ka Bapa teh malah ngabadantenkeun ngeunaan jalan Cisaat. Nya teu lami anjeunna nadawi dihoyong laleson heula di kamar. Tapi saatos nyaring tina lalesonna Jang Yadi kalah jiga nu bingung jiga nu linglung. Sabab ceuk pangrasana mah pikiran sareng emutan kapegat di kebon teh. Padahal mah sanyatana nalika di kebon teh apanan kepribadian anu kaduana anu ngalindi sehingga kepribadian nu halusna eleh ku kepribadian turunan ka-13 Ki Begu Rempah. Kitu ta Nyai Neng geulis. Tapi geuning Kang Yadi teu nyarioskeun eta ka abdi Pak. Ukur nyaurkeun tos wangsul ti bumi Bapa wungkul. Bu Hani kerung begitu ngarti karena kejelasan ti Pak Umar. Nya moal atuh ari ka Neng mah anjeunna moal balaka da ngajagi supados teu janten emutan ka Nengna. Jang Yadi sumping ka Bapa ku kapribadian nu hiji deui salaku turunan Ki Geti. Sanyaringna Jang Yadi tina kulem balik deui kana kepribadian aslina. Matakna anjeunna moal emutkeun. Anjeunna oge kantos nyarioskeun cenah pernah diteror ku tulisan dina meja sareng kaca mobil. Padahal anu nulisan eta teh justru Jang Yadi nyalirana keneh. Teras ari sadayana korban-korban jalan Cisaat
kalebet dokter Andi, dokter Surya dokter Surya, dokter Andi anu tigebrus kana jungkrang eta. Aya patula patalina teh sareng Kang Yadi, Pak. Soal eta mah Bapak moal waka cumariosna naon Nyai. Nya mudah-mudahan mah sadayana korban teu aya hubunganana jeung Jang Yadi. Pak Umar malengoskeun beungeut pedah ucapanna bieu rada teu jujur. Sabenerna Pak Umar sorangan nyaho saha nu geus ngabinasa para korban anu aya di Jalan Cisaat. Kaasup dokter Andi anu motif awalna tigebrus ka jungkrang. Sabenerna dokter Andi harita dipegatan ku dokter Yadi di tengah jalan di Kabuan teh. Nyaho baladna anu megatan dokter Andi nyisi. Tapi teu nyangka didinya dokter Andi ditandasa ku cara sarua jeung korban-korban anu kejadian di Jalan Cisaat. Sekipanona eueuh jeung sirahna beulah rengkah taya uteukan. Rengse ngabinasa dokter Andi, laju layona dikebruskeun ka jungkrang jeung mobil-mobilna. Tidinya dokter Yadi nuluykeun indit nuju ka imah Pak Umar. Matak basa di bejaan ku Bu Hani mun dokter Andi kacilakaan di perkebunan teh. Dokter Yadi ngahulang, nya pasti moal ingat da sabab anu ngalakukeun anak kapribadian anu kaduana, lain kapribadian anu utuhna. Balik di kana carita, Pak Umar kusiwal. Harita ngusiwal ngaluarkeun 2 kongkorong tina pesakna. Eta 2 kongkorong sok diasongkeun ka Bu Hani. Tah, ieu mah lain rek mi Gusti kana barangnya, lain rek ngajimat kana kongkorong. Tapi ieu mah sakadar sababia cukang lantaran. Ya mudah-mudahan we ku sababia ieu Neng sareng putra Neng aya dina panang tayungan Gusti. Tapi ieu mung samentawis, teu tiasa ngabentengan salawasna. Sanajan masih kebek ku kabingung, Bu Hani nampanan eta 2 kalung tali kulit anu digegantelan ku bungkusan lawon bodas, teuing naon eusina mah. Buru-buru eta kalung dipesakan, mireungeuh salakina ngurunyung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walon Pak Umar jeung Bu Hani meh bareng. Geuning aya Pak Umar. Cek dokter Yadi gancang nyolongkrong sungkem ka jalma nu salila ieu dipikolotna. Muhun Jang. Bubuhan mindeng we nineung wae ku halwa hayang ngalongok. Cek Pak Umar mere sikap biasa. Geuning nembe sumping waya kieu ja. Muhun Pak. Tadi teh mobilna mogok. Jebat tebih ka bengkel. Nya kapaksa we mobil teh didangdosan ku nyalira. Paingan atuh. Cek Pak Umar unggut-unggutan. Sabalikna Bu Hani curinghak. Dumeh inget lamun jurig anu nyarupakeun salakina tadi sarua pisan nyaritana kitu. Atuh dokter Yadi ngareret ka pamajikanana. Ari mama kunaon kala ngahulang kitu. Na teu disuguhan atuh ieu tamu teh mah ngadon dianggurkeun kitu wae. Bu Hani rampang reumpeng tuluy nyenghel kaeraan. Muhun hilap puguhan ge Kang. Kajungjunan ngobrol. Aduh, kumaha si mama teh. Hawatos Pak Umar meuni teu cai-cai acan. Muhun Pak, duh. Nya eta kajongjonan teuing Pak. Atuh ngojengkang, gura-giru Bu Hani ngojengkang. Nyarekeun deui Neng halwa ka kamarna. Geus kitu leos. Ngaleos ka dapur pikeun nyiapkeun susugu. Sedengkeun Pak Umar jeung dokter Yadi ngabaur dina wangkongan diselang ku garu mujeng garogonjakan. Kurunyung teu lila Bu Hani ngurunyung datang. Susugu dijagrageun na meja. Geus kitu milu diuk kigereun salakina. Meunang sajam ngawarangkong
Pak Umar amitan. Aduh, ieu teh da geus wangi teuing. Bapak sajarek amitan we ieu teh Jang Yadi. Ih, atuh mondok we di dieu sakantenan, Pak. Nging maksakeun uyuh da tos wengi. Ah, sanes waktos di we Jang. Da ieu Bapak asa can ngoncian panto nu pararage ieu teh. Ayo di kantunya Jang. Karek oge Pak Umar rek ngalengkah beres amitan. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.